aing mah hirup kidunya teh kieu-kieu teuing teu boga awewe. Dahar sorangan, hayang nginum cucian sorangan. Hees ge eueuh nu ngeukepan. Kagilag-gilag teh hirup. Piraku udah bagoan ka kami teh. Kenapa? Ieu teh ieu mih kuring teh keur ngahulung balung. Mikiran hirup nih. Ai teu boga pambajik teh kieu mih. Nya istighfar. Sing eling. Ulah ayeuna abong kana lu ke pamajikan. Kaayaan susah. Ade ulah bunuh diri kadinya. Istighfar tuh. Ngalaur aing mah. Moal mi ai bunuh diri mah kuring teh ngan sok ngahulang bae teh batu pakumah hirup teh teu kasedih untung bae ya mami sok ngabatuan ngawadung jeung abah Heeh. Sarua jomblona tah. Saredi urang itu kumah hirup di dunia teh geus kieu-kieu teuing nya kudu sabar iwati sabar. Meureun ke isu pagi tuh ga eru nyaheun aya nu hayangeun mun aya mah abah teh geus ngidam hayang awe geulis hate tah nya sok sana cik ulah aya nu hayang teh nu geulis anu beunghar anu sagala nu saayana we sa diberena ku Allah atuh ye panmi cing ngaca tuh urang teh pandita tibal ge bisa ngaca urang teh pantes teh urang mun meunang kudu geulis ngaca lain kitu mi amun geulis hate iluana hujan mari mal bisa dikekepan meureun anjir beneran tayangan tadi ayam dia sampurasun rampes nah geuning si dudung datang bener. ada dong dia dong Ayo, bantuan abah dong jeung mami keur ngobrol bae keur curhat kita keur mikiran kahirupan apa si dudung mah biasa teh nya sok loba eta alhamdulillah koleksi awewena alasan mending da ieu jeung abah teh dudung teh kurilingan tadi teh neangan abah jeung mami biasa we ya picarita nu hade karunya ieu cenah bang eta kenang nangkeun awewe si abah sekolah gitu kolot-kolot oge da ari ieu kudu kuat abah nih dudung mah teu ideng ke sekolah ieu ngorak keneh ti dudung babah teh pasti ngorak keneh ora di mana ari abah ieu lamun abah wani mah atawa abah niat randa opat bebeunang sekaligus tewak ku abah oh aing age sombong boro-boro pasti jiga eueuh nih ayeuna ngomong opat itu jeung pan nayakeun ka mami heueuh rese nya urang saha si nya embung abah hayang ka mami heeh eta idang nya kabenaran abah mami si abah hayang sa hayang awewe tadi teh kuing teh kieu abah papagi hayang jadi istri abah dah benar kulinah abah pokona atuh mah meuning kitu ting berenggil gitar Spanyol lain Spanyol Spanyol sapalonyolo udah saparonyolo gitu kieu bah ieu bah pokona mah sing benar asli bah nya di mana nih muna tuh tadi dudung teh pas pisan ke kamana ya misalnya mah ke pasar didinya teh manggi abah istri geus ngobrol geus naon eta kadeng-kadeng teh eta bakal seneng ka abah nih kata bener mi bakal mudah saha pokona mah moal bah moal di bejaan juga yang penting mah aya bisa kami apal saha dah bohong nah hura sarewa sakit curiga abah mah bener nya bener ya sah si Iro eta anak-anak Mang Amin heula si ro anu templon heeh dah sing bener abah kakuring dengan harewos eta kieu harewosna arek undang-undang ayeuna teh ayeuna bakat lu bokong bakat ku boga abah da geus sok derbak asana teh dah dirasat gedung teh sok dirasat gedung deui teh pasti gira abah teh bakal diudak-udak lah ku seirok teh abah kudu di pelet coba di pelet abah gak
Kasar teh. namun abah kali teh. Dah. Ya, anda jauh abah teh. Jauh naonna. Itu jauh ketawakan. Langsung. Naon Berarti dewek gua mah ada teh telepon hayang abah ayo. Kieu oke. Pejantan sejati abah teh. Kita ada hayam. Pejantan sejati mah ngelehkeun. Ngalawan parawan 20 ke wani abah. Terus kieu bah pokona mah moal Buat lila. kayak isu pakai itu langsung buat Alhamdulillah. panggil. Mun teu ayeuna bah isukan bah. Sate. Cek iroh udah ka abah teh. Bener. Ye, Kayak di bare mobil ku abah dong. asli bah. Lamun abah tulus ka Ceiro, di bare mobil kajen reo doge lumayan mobil reo doge nya. Nih, saksian tah ucapan si abah Ya, awas. siap. Karena mentanya. Pokoknya nanti dibagi dua mobilnya Ya imah Ceiro unggah ka dieu eueuh bae Ceiro na teh ayeuna sepi deui rek kumaha ayeun lagi unggal minggu eueuh bae. Alah, sudah si Abdul balik lagi. Bagaimana ini terbuka duit? Urusan kalau nanti mau berburu bayar hutang. Ah, ini nyamuni. Abdul, ayah si Abdul nagih. Ceiro kemana nya unggal ditagih. Cek, assalamualaikum. Cek, araya. Aduh geus deui bae unggal minggu eueuh bae nagih teh rek kumaha. Bayarna ieu Ceiro. Ampun, aing mah kudu ditelepon bae hayu. Sedang sibuk. Aduh geus teu aktif deui bae. Unggal ditelepon teu aktif ka imahna eueuh kuring kudu ngudag ka mana ieu wayah kieu. Jabaning geus burit ieu teh. Bos dicarekan deui ku bos ke teh. Kumaha aing lalieur kieu mah. Ini kena istirahat heula ka warung sugan bae dipegat di warung mah aya gitulah aing. Geus ka warung heula. Kena nyamuni, ayah nu nagih si Abdul. Nih. Teh bener si Dudung teh irobokon ka abah teh bener gitu. Benar. hari abah teh percaya pisan ka kudu. Teu soal lama tadi. Haharewosan curiga abah mah. Sok ngabobodo eta teh. Biasa. Ya, mudah-mudahan we urang mah tinggal ngadoakeun we. Ah, nih. Tuh, tinggal. Cek dudung ge. Iro. Cek dudung ge. Iro Ya, itu. bener. Dong, Ya, mobil dong, bukti. mobil. Tuh, nya Mobil dong. Ada roho tak janji Cek tah. iro ka dieu. Ya, diudak-udak. Tinggal iro ingat. Bener teh? Dah, geus kita mah dong. Nih, Ah. bagian kolot itu mah. Haling, Sikat sikat, sikat. Aku lah kumpat udah, mah, udah. Semangat, semangat. Pada mah dudung teh bohong tadi teh. Aduh, nyana beuh kajadian. Asli nami, cina Aing bohong. oge da. Udah cuma gawe genteng kolot teh karunya. Heudah. Tadi mah ngabubungah. Kuring teh. Sugan teh heueuh. Tapi We. itu nyana beuh bener-bener. Mudah. Namun si Irona teu daekeun kumaha sia kok. Ente tanggung jawab lah. Teu cara ngilu-ngilu Eh. aing mah. Wayahna, mami udah jadi saksi. Aing Teu ngomong. teu hayang. Arep lah aing mah. Dudung Jangan, mah aing. Pokona mami we eta mah nya. Dudung kelumpat we lah aing mah. Aing carwana maneh mah. Itu Ceiro udah ku aing mah gerak. Sok udah aing mah. Ah, itu si Abdul kayaknya hoan. Ira ya abah. Ayo alhamdulillah. Ira ya abah. Ira. Pada alun Dong, itu salah nu gak jemput sia nu labuk. Tempat Siapa? Aduh Gusti. jador. Pengen aya awi. Aduh, goblok. Aing mah kira-kira teh keur suwe teh. Ampun ya. Goblok aing. Puro beumlaku geulis ni denok. Apa kieu teh mah ka tujuh baru ini. Puro beumlaku geulis. Tah cilakan teh nyobar. Awi tuh. Aduh ada itu jadi we. Goblok aing mah. Teh nyobar tuh ti padokan aja tuh. Awi.
Kampun ek nanu geulis teh boro-boro ieu mah. Iku kumaha tuh tulungan. Nyawa itu kumaha hanya teh saya teh. Urusan geus kieu. Tulungan. Gusti aing nasib kieu-kieu teh aing. Hah? Barudak. Sok atuh ka dieu. Rumah urusan cicing frustasi ya teh. Mikir hirup hayang nu geulis kahakeun ke jubar. Amun rek bunuh diri ngalelep atuh tong kitu. Ieu mah labuh lain bunuh diri nih. Ebah cing. Ira rek ka mana? Enak ya si Abdul lagi. Kebuka duit. Ek nagi sieun kudu nagi. Sieun kunaon kebuka duit. La ilaha illallah. Aduh si Dudung. Dudung. Abah. Eta si Dudung. Ai sugan teh heueuh. Iroh teh bogohon ka Abah. Eta mah lupa teh di udag-udag kudu nage. Ai mah goblok si Dudung. Wongedan ka bodo aing. Hampura Abah. Sugan teh Dudung mah da memang bogoh ka Abah. Ternyata kan aduh Abah hampura Dudung teh bohong. Si Horeng teh Iroh teh di udag-udag hutang Abah hampura Dudung marek kabur wae Abah. Ini lo itu si Abdul kabur. Karena ngayang Abah itu. Itu ngomodok. Si Dudung. Tahu si Abdul. Ngeliwat. Ijo. Iroh. Iroh. Ayo si Iroh si Joma. Pas lagi kasih ijo. Jadi Tuh. Iroh wae ieu teh. Tuh. Oh, heula atuh. Nah, hati tadi jelema tadi. Kali Ieu teh. aing Aing. Dudung, si goblok sia. Ngaharayan kolot. Bede si Dudung teh nya. Geus buru hajat. Nah, itu kan jelas itu hajat itu bisa hajat itu Abah teh geus kolot. Aduh, ampun aing mah. Buru hajat. Aing mah nya. Awas ya Dudung, ku aing. Ngabodo ka kolot. Enggak sing sabar atuh. Oh, no.